wawancara Teteh Abdi namina Ayu Pratiwi. Oke, jadi pertanyaan kahiji, di mana hari Teteh kuliah? Di Universitas Buana Perjuangan Karawang. Oh, di UBP-nya. Iya. Pertanyaan kedua, pas iraha Teteh lebet kuliah jeung sareng nuturkeun program studi naon? Akhir September 2017, program studi psikologi. Oh, gitu. Jadi pertanyaan katilu nyaeta nah Teteh milih program studi eta. Jadi abdi teh resep ka program studi psikologi. Sababnya gitu. Oke, jadi pertanyaan keopat nyaeta kumaha pangajaran program studi eta dina unggal dintenna? Beda-beda ya, tergantung materi. Oh, lain-lain ya. Jadi teh poe ieu kayak gini, poe esokna lain dari Ya, tergantung materi nawe. Gitu. Pertanyaan kelima, saha dosen favorit teteh teh jeung naon alasanna? Dosen favorit abdi teh Bu Nuram. Sababnya Karena Bu Nuram teh wali dosen abdi. oh gitu. Pertanyaan berikutnya nomor genepnya. Naon anu mangrupikeun simbol program studi psikologi teh? Simbol dari program studi psikologi teh Trisula. Oh, Trisula. Trisula kumaha? Ya kayak gitu. Pertanyaan terakhirnya, kesan teteh selama jadi mahasiswa psikologi? Kesannya teh seru, asik, sarang punya tantangan baru. Itu tantangan baru. Wow, keren ya. Oke, jadi cukup sampai di dieu. Abdi jeung Teteh Abdi pamit, mohon undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.